I didn't see it coming, but I never really had much faith in the universe's magic. Oh no, till it pulled us to that time and place, and I'll never forget when the floodgates opened. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana temangkeun wasta abdi Septiana Wahyuningsih. Tepakeun wasta abdi Elsa Veronisa. Urang ti 10 si Jabe. Di dieu abdi sararencangan abdi bade nampilkeun video ngeunaan wawancara profesi tukang ojek online. Selamat menyaksikan. Nyuhunkeun waktosna sakedap. Sateuacana tepangkeun wasta abdi Septiana sararencangan abdi Elsa. Abdi kenging tugas di sakola. Di dia abdi bade ngawawancara Bapak mengenai padamelan nu dijalankan ku Bapak. Sateuacana punten nami Bapak saha? Bapak mah Muhammad Joko Santoso. Yuswa Bapak sabaraha tahun? Yuswa Bapak genep 10. Bapak asli orang dia atau parantau? Bapak asli orang dia, orang Subang. Bapak tos sabaraha lami padamel sebagai ojol? Ojol mah nya 2 tahunan lah. 2 tahunan lebih. Kunaon Bapak buat milih padamelan ojol Pak dibanding padamelan nu sanes? Ya enakan ojol we lah. Daripada nu sanes mah riweuh, kudu make modal. Gitu neh. Punten Pak, ini mah ai padapatan Bapak sebagai ojol kumaha Pak, lumayan? Ya lumayan tergantung konsumen. Sehari kadang-kadang dapat 300, paling sedikit 200. Lumayan untuk resiko mana. Bisa dicaritakeun Pak pengalaman Bapak sebagai ojol kumaha, aya teu Pak suka dukana sebagai ojol atawa pengalaman Bapak jeung panumpang gitu Pak. Bisa dicaritakeun? Ya aya sukana, aya dukana neh Bapak tanya. Aya sukana merengantarkeun penumpang. Hiji ramah-ramah, kedua mah katiluna sok pasihana uang tip gitu. Eta nu sukana. Ari dukana kieu model penumpang. Kadang-kadang penumpang teh nya aya nu sensitifnya. Aya nu biasa. Nah, suka dukana. Misalnya tidak sengaja, misalnya tangan Bapak capek, suka kaduka kumaha. Nyebutna teh pelecehan teh, naon teh laporan ka dieu. Ras murang kalih ya di sana abdi mah karunya ka murang kalihnya pangnaikeun nyebutna teh pelecehan deui. Tah eta suka dukana teh. Tah Bapak mah teu naon ikhlas kitu nya nulungan teh. Cek kasarna mah kudu dianterkeun ge tos untung kitu nya. Tapi ieu mah kalka malik nya kitu teh we dukana. Salah sangka lieur. Salah sangka. Nah gitu Ya hatur nuhun Pak dina waktosna. Semangat Pak ngajalankeun padamelan ieu, semoga lancar jeung mudah-mudahan bisa sukses ke payuna. Ya.